Padahal cek Syabdul Muhyi beakeun lisan ku dikir jeung hate beakeun munajat dina makna dikir. Itu engke ku Allah dibukakeun nur nu mukakeun hate anjeun bisa tajalli ka Allah. Gampang gitu kan. Eta tarekat pangdegot na teu kudu neangan guru nu jabri buukna. Tarekat tuturuti ka batur sesuaikeun da loba tarekat. Lain sakumaha dina kitab Jamiul Usul 40 hiji tarekat. Sabing bilangan makhluk tarekat. Kabeh jalma boga jalan. Aya anu tarekatna ngaji minggu aja ngaji. Ngaji we terus ka mana-mana sih. Ku ngaji nepi ka Allah. Aya anu gawe harus sedekah aya kan. Ngaji teh peuti kaduga. Ngan sedekah kita loba. Sedekah kula balas loba sedekah. Usul ka Allah bisa. Aya anu ku ngawuru poe poso ka mana-mana. Patunjang-tunjang jeung ngawuru. Maulud jam 1, maut jam 2. Tas ngawuru tadi maut itu. Wah gitu. Atau tas ngaji, tas ngaji tadi Jumat maut jam 8. Ngaji terus beda-beda kan. Gitu. Aya anu kusobar narima kekurangan terus. Eta mah jalma ampun teh. Pamajikan kos bemo. Mitoha tadi kenanya. Imah reyot duit tuh. BAKB unung hargaan kan. Tapi sobar tere nepi ka Allah. Loba nu nepi ka Allah lain ku loba salat Kang, tapi loba sobar narima cocoba ti Allah. Gagah-gagah kan. Aya nu kitu. Aya. Sia teh ngawuruh tara, tapi ngaji we da bodoh. Kangen tarekatna naon? Tarekatna teh kudu baca coba. Anak teu ngahargaan da bapak teu boga duit. Tapi sabar we. Mitoha teu pati ngagung-ngagung ka urang mah kaditu we kaminantu nu harebat. Batur mah teu tah dahar urang mah ngomeledeng di bibir. Nyeri hate kamanusiaan mah kan, tapi sabar. Gagah batorek beda-beda kan. Usul ka Allah.